Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hayu urang sakseni bintoran drama Sunda anu judulna Juragan Hajat ti kelas 12 lipat tilu. Wilujeng nyakseni serta acan ngawitan hayu urang wawanohan sareng pamainan. Abdi Rima salaku Selena. Abdi Ananda salaku Mami. Abdi Nima salaku Artis Olga. Abdi Iksan salaku Dedi. Abdi Gunawan salaku Pak. Abdi Rafa salaku Udin. Abdi Sofian salaku pengurus. Desa Cibulu, di desa indah kene pemandangan alamna bersih, eueuh sampah jeung deui masyarakat nanggung kultur. Di desa Cibulu aya dua keluarga anu sifatna beda pisan. Ai nu hiji ngomongna beuni lemes pisan, nu hiji deui alabatan keluarga kebon. Di mah si Mong jeung si Dedi. Ngomong nih gak usah gerewekan anak. Ih, aing teh ngomong ke dia anak kandungan si Selena. Kenapa sih Selena? Si Selena teh geus gede budak teh geus waktu nak kawin. Oke nya, terus terus dikawinkeun saya teh budak. Teu kudu aing milieun kan budak teh geus mah budak eta sahaja baru dekeun, geus mah goreng, nya gendut, nya busekel teh dek nya jeduk. Coba gawe nangan cicing mau di imah. Amun masuk itu ka budak teh, kitu hasil kerja keras murah. Beda bener. Mong jeung Dedi keur mikir sabarinya panggado mata pemandu. Salahnya. Jadi kan inget mau. Ih, mana emang ada pas we aing. Jadi gua babaturan anu anak ge nyondok kene, yang geus we jodoh nya eta. Yang geus we jeung eta daripada eueuh deui. Tarang si Bun sarua ngomongkeun budakna oge. Bun sayang. Kumaha tuh pap saya? Di bade kumaha wae, atuh si Dede Udin teh atan gaduh pendampingan masa depanna. Papa lihat deh tapi ka usus ieu teh. Bobora pap saya. Bun geus sami lieur. Kumaha tuh? Mbak aya babaturan, anu budakna ngajomblo kene, tapi bisi si Dede Udin alima. Kakek kitu, Pak. Sugana si Dede Udin teh daekeun. Nya tuh pap saya. Akhirna Mong, Dedi, Empak jeung Bun katimu keur ngomongkeun ngeunaan perjodohan anakna. Bari mawa Selena jeung Udin. Jeng. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Jeng. Aduh, kemana wae ieu? Iya, punana oh, beli gelis. Mah, Jang, tos ageng ya ini. Ya. Mohon, mohon.
Selena, itu ngajodohkan mana jeung Udin, sebab mana geus gede, sesuatu waktu kawin. Sebab mana teu laku-laku nya geus udah dijodohkeun ibu Udin. Nya gede Selena lagi nyadar. Beda Udin. Empat oke sarua alasanna sareng bapana Selena. Teu tega ningali jadi tega dua awewe. Kangres sempona oge. Saenggeus kitu nu aya di dinya ngomongkeun perihal nangtukeun tanggal kawinna Selena jeung Udin. Di alusnya tanggal berapa? Ya teh Udin mau nih sok tanya ka deui. Ih, nyangkun ku budak tong kasih wae. Geus kumaha we? Kumaha lo ku tanggal 12, bulan 12 wae kumaha ada rek teu? Terus ieu lah sip. Atuh lain kitu mah tos nya ieu tanggal 12, bulan 12 we nya. Oke atuh sip nya. Sip. Saenggeus pertemuan eta Selena sareng Udin mingkin deukeut wae. Nepi di mana poe dilaksanakeun acara perkawinan Selena jeung Udin. Kabeh keluarga Selena keur didangdanan. Mom, Dedi Selena cicing di ruang dangdan saenggeus anggeus didangdanan. Nungguan tepi calon lalakina datang. Nom, Ded, Selena terus geulis can. Nya kitu we Jadi sih. biasana. Tidak aing mah Gusti nu agung. Halus loba eling. Kadenge gendung-gendung nyaeta tanda calon lalaki jeung rombongan geus datang. Ayeuna waktuna ijab kabul Selena jeung Udin diuk parendeng-rendeng di gireuna aya masing-masing kota hareupeun aya penggulu jeung loba saksi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Pengantin siap sadayana. Siap. Pengantin tuh siap. Siap. Nu engke sasalawan jeung Udin nyaeta penghulu sabar si Dedi teu bisa lantaran ceurik wae teu eureung-eureung Dedi diwangukeun. Saenggeus kitu penghulu jeung pengantin dijabat leungeun. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Astagfirullah. Abdi dikageun anjeun sareng Selenawati binti Bapak Kus kalayan mas kawin 50 gram dibayar kontan. Abdi tampi di kana Selenawati binti Bapak Kus kalayan mas kawin dibayar kontan. Kumaha saksi sah? Sah. Bangga dengan istrinya. Makasih ya. Agus bayar apa sakit? Sakit ya. Mau Dedi jeung kumpul jeung papi babarengan acara sungkeman atau minta restu kulon akhir pangan teh
Geus sasalaman hiburannya eta organ tunggal nu diputer mimitinya eta lagu pengen disayang pas lagu mulai dinyanyikan kawedang lagu lagu termasuk pengantin lagina Mangga ibu bapak aja tidak apa sampai lama. Udin jeung Serena icing di imah mom jeung si Dedi Serena. Sebulan, 2 bulan rumah tangga Serena masih harmonis. Tapi nila-nilaan Udin jeung Serena pasewae pagar rumah jeung lakon. Ih, papa kunaon sih serah-seri wae kawas gitu nyoh HP teh. Ih. Ayo mau sih papa teh kan ningali video. Tong sok bohong ya, sambil ngalina papa sejarah-jarah anak papa umur bangke beulit ge, pasti ka ambo bauna. Ada bapak can pernah ngumpul bangke beulit. Tidak ingin ku berkata kasar, liur. Unggal poe Udin jeung Serena pasea nepi ka hiji poe eta pasea geugedena. Udah kok banget sih orang gustanya apa mama teh. Ya, papa teh lieur, mau lieur. Liur kunaon ya, ku pelakon. Pelakon eta rumah enggak? Pokoknya aku udah gitu wae. Gitu kumaha. Ya gitu we. Bisa lieur papa di lima kaluman, 5 kato wae. Pas Udin balik mangkat Serena ngadon ooan. Si gadon Udin mangkat Udin kalah gading. Tuh ingat sumpah ya teh. Mau kawas kieu sareueun jawaban mah lieur. Gua masih teh reuneuh. Wah, lumayan. Mamski. Di dalam bener, papa pernikahan Mamski karena si Deden wae ribet sama Mamskinya. Namun kayak masalah omongin baik-baik. Oh, Mamski saya. Dina akhir cerita kisah Serena jeung Udin keluarga ngajak keluarga harmonis lantaran gaduh anak mereka. Jadi keluarga anu silingna